Mantak waliullah mah tilok sare ti peuting teh sebab naon merenungkeun beuh batur nu keur dansa, batur nu keur mabok, batur nu keur zina di hotel, di bar, nightclub dan lain sebagainya Gusti. Abdi teh jadi tumbal Gusti. Ulah disiksa eta jelema nu keur maksiat teh Gusti. Keun bae abdi nu hudang ti peuting waliullah. Neuk kumaha teu berat teh jeung teu capena emang jadi wali. Jadi wali teh capek. Sebab naon ngadoa lain jang dirina. Apaleun loba nu maksiat teh tengah peuting, nyahoeun loba nu maksiat tengah peuting. Emang teu nyaho-nyaho sebab loba nu laporan. Laporan asa teu kudu dibejakeun tapi ngadoa ka Gusti Allah, ulah disiksa Gusti nu maksiat teh. Ulah disiksa Gusti, cukup abdi anu mentang mata tengah peuting. Tadarru ka Gusti seperti eta waliullah. Ngalengis batin urang lamun nyaritakeun wali. Kunaon eta? Bersih hate. Mentak waliullah hayang 100 tahun bae Gusti abdi teh hirup endek naon maneh abdi mah endek cicing di tempat jelema anu marasiat saat-saat batur poho ka Allah jutaan manusia poho ka Allah abdi nu inget ka Gusti hiji we abdi Gusti tingali abdi tah kitulah para aulia-aulia Allah cacak-cacak ayeuna di Jakarta mun eueuh nu kitu Banten mun eueuh nu kitu Indonesia mun eueuh nu kitu wallahu a'lam. Geus dipepelingan ku ayat teu paham teu ngarti, dipepelingan ku hadis kitu keneh, dipepelingan ku berbagai mauizah masih keneh bae. Ka anak ge mimiti dinasehatan, 2 kali carekan, 3 kali sintrek, 4 kali tampiling. Anak kitu keneh Gusti Allah pertama melalui mauizah, terus nasihat, terus kadieuna, terus ya otomatis digempakeun ku Gusti Allah, disunamikeun ku Gusti Allah. Urang supaya nempok aya naon sih di dinya teh pasti aya bebendu-bebendu Allah. Waliullah selalu ngadua di tengah-tengah manusia nu keur poho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta teh penerus Kangjeng Nabi nu sok disebut warasatul anbiya. Hiji ngaranan anak make ngaran nu bagus. Nomor kadua tuturkeun Kangjeng Nabi urang maulidan ye. Nomor katiluna urang bakal maot haul almarhum Kiai Haji Ali teh nikah sareng Hajah Umamah teh putra Kiai Haji Badrudin teh putra Ayah Banjar putra Mama Ilyas nu Mama Ilyas teh katingali ruhna ku Mama Sobari ketika Mama Sobari ngawuruk jeung santri jeung jamiahan tangga innalillahi wa inna ilaihi rajiun ruh Mama Ilyas naik ka langit maot roh kadeuleu roh nah eta roh bisa katingali ya Allah ya Rabb lamun jelema geus bisa nempo roh berarti geus lain cara ulang alamna aya hamba Allah anu ngan sakadar gulugat galigut teh ieu di syariat bae cara urang aya nu geus baju ka alam malakut bisa nempo arwah-arwah muqaddasah bisa nempo ruh-ruh anu dipake karidho ku Gusti Allah naik deui nya naik ka alam lahut eta mah geus lain caritakeun ieu wali-wali Allah teh bisa nyebrang ti alam ieu ka alam eta bisa katempo masyaallah karim aya keneh ku ari ge lamun eueuh nu kitu Banten ajur, Jakarta ajur. Nu mantak kula didatangan ku salah seorang polisi. Di ditu lain polisi dieu. Polisi dieu mah tuh biasa-biasa bae. Polisi di ditu. Nyaritakeun ka kula tek ngajak maksudna. Kula caritakeun, Pak, begini ya. Kiai itu ada macam-macam, kiai. Nyana kaget. Oh iya. Amankan kiai-kiai yang seperti itu. Paham nyana. Siapa saja nggak tahu, yang penting kiai yang begitu amankan. Siap Pak Kiai, mantap. Aya sababaraha kiai diamankan. Nyahoeun nyana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya hiji lalaki kasep. Kasep. Unggal awewe ningali bogoh kasep
kasep teh Kangjeng Nabi Yusuf, Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasep aya jelema lapar ningali wajah Kangjeng Nabi Yusuf, awewe lapar ningali wajah Kangjeng Nabi Yusuf saminggu teu dahar seubeuh. Urang seubeuh neuleuh Haji Pendi lapar. Sabalikna ieu aya nu kasep luar biasa kawin jeung hiji awewe biasa kawin raramean barang kawin caritana teu kungsi lila pamajikanana teu bunga teu berag jeung teu katingali bangun sosonoan teu katingali saminggu 2 minggu sabulan pamajikanana reaksi hayang dipegatkeun teu kaharti kasep aya di nyana gagah aya di nyana sugih aya di nyana tapi sabulan hampir teu kuat awewe hayang dipegatkeun. Masya Allah kasep ku kasepna gagah ku gagahna sugih ku sugihna tapi awewe teu betaheun kawin jeung nyana ya otomatis dipegatkeun lah kawin deui ja kasep meunang sabulan awewe hayang dipegatkeun deui bae teu kaharti pegat ku sabab kasep jeung gagah atuh kawin deui babari kasep gagah sugih atuh babari atuh si eta mah lamun ditinggalkeun ku pamajikanna wallahu a'lam bissawab da kumaha lalaguanana coba. Nah meunang sabulan awewena tetep hayang pegat deui bae. Ih, Masya Allah barang diteliti-teliti horenganan teu hudang. Teu hudang disebutna impoten. Nah jadi lamun aya lalaki impoten teh paling nyana bisa sasare-sarena bae. Eueuh rasa, eueuh ngeunah, eueuh nikmat. Eta lah impoten. Cek Kangjeng Nabi impoten bobogaan mah gampang. Gampang, tapi nu paling parah impoten iman. Lamun iman impoten ieu moal bisa nganterkeun urang kana kebahagiaan dunia jeung akhirat. Urang teh dibabawa teh kuari ku iman. Urang bisa diuk di dieu babarengan ieu teh dianterkeun ku iman. Urang berangkat ke masjid dianterkeun ku iman. Ketika aya tontonan urang dijagaan kan ku iman. Diputat diketos lamun aya orkes moal aya nonton moal sebab iman ngajagaan tiluk aya nonton di ketos mah pan sareeuris ya mun aya orkes emang urang di nonton teh berarti impoten iman impoten eta nu geus kitu ngaranna tah. Nah diketos bahkan tilok aya nu ngridit. Tilok diketos mah capeun nu endek ngriditkeun ge sebab tilok daekeun. Urang ketos tilok daekeun nu geus paeh mah. Anu hirup mah biasa. Tah ieu. Lamun masih kene aya anu ngridit impoten ngaranna. Nu dibahayakeun deh ku Kangjeng Nabi nu dikhawatirkeun impoten iman.
impoten bobogaan mah teu malah ka Haji Pendi diurut ku Haji Pendi. Deh. Atuh pokona mah asal datang ke Haji Pendi selesai. Urut sekali teu hudang, dua kali teu hudang, tilu kali dipotong punya. Nah, impoten iman nu bahaya ge. Ya, teu bisa nganterkeun urang kana kanikmatan dunia jeung akhirat. Mentak Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia dek ngabener-bener kenu impoten. Wasammihi za wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqbah. Ngaranan ku anjeun wahai Aminah, orok anjeun anak anjeun iza wada'tihi di mana anjeun ngalahirkeun. Ngaranan Muhammad, masyaallah karim. Satuhmadu uqbah bakal terpuji gerage. Mantek di ngaranan lah Muhammad. Diketos lamun aya nu lahir ngaranna lain Muhammad diketos. Lamun lahirna bulan Februari Febri. Lamun awewe lahirna Oktober Oktovia. Kolo peking. Lamun lahirna Desember Desi. Lamun Agustus Agus. Masya Allah. Ngaran teu masalah ngan awalan ku Muhammad Abdullah, Muhammad Agus, Muhammad Supendi, Muhammad urang mana teh Supendi teh? Urang Vietnam Supendi. Nah, pakaian Muhammad pang bagus-bagus ngaran Allah make Abdullah, Rahman Abdurrahman, Rahim Abdurrahim, Khalik Abdul Khalik. Teu bisa mun Pendi mah Abdul Pendi teu bisa. Jurusan. Nah, make Abdu. Lamun ngaran Allah make Abdu atawa di awalan ku Muhammad ke di akhiratna pangheulana dipanggil. Pangheulana dipanggil. Aya babil saurang sakarang ngaranna Pak Wigi urut di Sukamantri nya. Urang tendenan Muhammad Wigi berarti Jawanya Wigo kuduna nya Wigo tapi ti dituna Wigi nya panggil ke di akhirat ti heula lamun Wigi doang angel nya mangkana geus panas ban polisi teh atuh wah ujianna digarang di akhiratna kieu panas nya ta tapi lamun make Muhammad ti heula Pak Wigi Muhammad Wigi maju ti heula maksudna mun ka sorga ti heula ka neraka ti heula oh masalah daripada nungguan kebal. Nah, sarua Pendi ge. Muhammad Pendi maju. Kira-kira kula bae kira-kira ye cek masyarakat nyana bakalna ka sorga apa ka neraka hayu coba. Pantesna heulana ieu mah. Antesna sepakat ieu mah. Neraka aneh. Heran kula ge. Heran kok bisa ka neraka berarti nyaho ka jejeroana. Teu kudu nanya ka Haji Epi teu kudu. Hanya Haji Epi mah nyahoan jasa ka nyana. Teu kudu mah masyarakat kabehan neraka. Ih, masyaallah. Tah, cek saha neraka teu panas. Oh ti dituna. Neraka mah panas kecuali wali-wali Allah. Atuh malah wali lain. Kiai lain. Panas lah. Nah, wasamihi idza wada'tihi Muhammadan ngaranan Muhammad. Manta kabeh urang boga ngaran, boro-boro urang jelema
baju aya ngaranan samping aya ngaranan lamun orang barat nyebutkeun apalah artinya sebuah nama tapi orang Islam mah justru make ngaran kabeh gitu surga aya ngaranan kabeh neraka aya ngaranan kabeh ya Allah ya Rabb masjid aya ngaranan majlis aya ngaranan mentak urang kudu akur ngaranna jeung nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji ngaran nu bagus tadi teh ngaran Allah nu asmaul husna make abdu atawa tendenan awalan Muhammad atawa Ahmad. Nomor kedua tafaul ke para aulia para nabi baheula mah masyarakat loba ngaran teh ngaran Musa Ibrahim Zulkifli gaya Zulkifli baheula mah aya ngaran kuari mah lamun aya nu menta ngaran ya ka kiai ka Ki Uding coba ieu menta ngaran gula oh sia bukan ngaran laki tah we lalaki geus lah ngaranna Isa bungeun teh masyarakat bung atuh Isa mah tembung masih Musa bungeun hayang Jeffrey bangsa nu kari itu teh Freddy teu daekeun kuari baheula mah atau tafaul ke para aulia Allah ke para ulama Nawawi di urang boga ulama kemudian Maulana Hasanuddin nah eta ngaranna tafaul ulah sambarangan ngangaranan kitulah baheula mah ngaran Fatimah loba di urang ngaran Aminah loba di urang tapi ku hari mah teu daekeun budak teh teu daekeun dibere ngaran nabi teu daekeun ngaran sahabat teu daekeun masyaallah karim nya taya urang geus terkontaminasi komo ka hareupna deui urang ku ari bae ge di zaman ayeuna geus lain rarasaan ayeuna nu baheula diketos suci murni bersih putat kitu keneh maksudna teu kacampuran ku bangsa orang-orang asing atuh ayeuna sing jelgir orang asing atuh ayeuna pergaulan dan lain-lain sebagainya encan ka hareup Ki Uding Onam nyana geus ngaku sorangan moal kebal deui cek nyana ieu moal kebal deui cek itu lain rarasaan meureun atuh lain rarasaan ya pamajikanna geus teu bogoh ka nyana geus teu bogoh ka pamajikanna cak nyana jadi bogona kanu ngora nyana ge kapan geus pamajikan teu resep tapi neuleuh si imbar resep keneh nyana tah balikan deui urang teh ya kuari boga kangjeng turun ke alam dunia ngabener-benerkeun nu infoten iman urang ulah infoten kumaha infoten iman mah sakumaha tadi sanajan geulis ta pamajikan tetep teu ditoel-toel aja sanajan deukeut ka masjid iman infoten teu daekeun ka masjid sanajan majelis taklim ngejegir di sisi mata iman infoten moal daekeun nya ka majelis malaikat Haji Pendi doang anu sering ke masjid mah Haji Pendi mah Masya Allah masjid pondok pokoknya terus-terusan di deulean bae mana kipas cokot kunyana sering ke masjid tapi kos gitulah laguanana kuku lagi ditegur sebab teguran masyarakat kieu cenah sok Haji Pendi mah mun eta coba panganasehatan emang kunaon atuh kipas tilu eueuh kabeh ya Allah akhirnya kula ya kula nanya Haji emang bener kipas dicokot bener kunaon tuh di hadet emang rusak ceknya tapi kan teu dibalikeun deui datang ka kuari tah ieu impoten ieu nu kitu ngaranna impoten iman ieu kakarak bab syariat urang lamun di syariat impoten iman Masya Allah permaksiatan moal kajaga lantaran impoten imanna duit bank terus bae kreditan terus bae aya awewe lain muhrim terus bae impoten ngaranna judi terus bae Masya Allah kula sedih sabenerna mah kumaha sedihna unggal-unggal nu leungit motor lumpatna ka ketos ketos mana ketos mana kan di hikmat aya ilmu
aya ilmu lumpat na ka mana ieu ketos deui tatangga Haji Epi kajeun kumaha ge ketos tah ieu ketos sarang pemalingan makana polisi bodoh sebenarnya mah alah tuh bener lupa tak ketos tilok beunang bae apa kerja sama apa naon sih iya nu leungit belah ditu datang saya sangaran anu motorna anu jam sabaraha sia leungitna jam sakean bismillahirrahmanirrahim ngan teu dibejakeun dong ke ketos nah belah ditu gelam saya sangaran anu jam sabaraha leungitna jam sakitu jak ketos deui bae Masya Allah na ieu horenganan Allah karunyaeun ka urang ketos ka kiaina ka ustadna ka santrina di mana karunyaeun Allah ka hiji hambana dibere gering lamun aya kiai teu gering-gering Allah tersebut mantak lamun aya kiai geringan bae dipake karesep ku Gusti Allah moal aya kiai teu gering moal aya geringan bae sakanya hoku laki uding memeh lahir geus gering kiai mah kos kitu kabeh ge lamun kiai teu gering-gering teu dipake karesep ku Gusti nah ieu ge sarua ieu lamun aya kiai aya santri aya ustad araman kabeh di lemburna teu kanyahoan hebatna teh kiai tapi lamun cel loba nu mabok cel loba nu zina cel loba nu judi robah teu tah hate kiai robah teu hate pemimpin Allah dek nguji ka seseorang dek nguji dek naikeun pangkat diuji heula dek naikeun pangkat diuji heula tanpa diuji moal naik pangkat eueuh hiji kiai naik pangkat jadi solihin disolihin jadi wali tanpa ujian moal aya tinggal kumaha ketenangan jiwana ka istiqomahanana ieu urang mah kuari ku partai bae ku partai ngagilek bae pilpres geus gilek bae ngagilek deui urang lain bagian kiai pilpres mah pilpres mah bagian polisi bagian TNI sakalian ka neraka jahanam masalah geus kiai aduh emang neraka atuh nu teu bener mah henteu ngan moal aya ja geus teh masa bodoh sia teh sia masa bangsa ka ditulus nah ieu babak Sunda sing lempeng ki uding kurang lempeng saudara keur eta beteungna loba duit pamarentahan nya eta anta gugula dicarekan aduh ieu kumaha mun kabur pae abah heula bari geus diseusuhan ku nya kabeh bari geus rada nyayan tah mantap wajahna nyai giliran nyai napas kurang kajahoan ku kula mun aya kiai ngadahar duit pamarentah kadeuleu insyaallah kadeuleu dina naon cenah kiai tarang mah mengkerut tarangna urang kudu boga pamarentah tapi urang ulah milu-milu jeung pamarentah hese ta urang kudu boga sebab lamun pamarentah atuh nu nyieun SPP teh saha nu ngabenerkeun SPPT urun KTP dan lain sebagainya nagara acak-acakan tapi urang ulah milu jeung pamarentah ngadukung ngadoakeun ulah milu sakitu urusanana mantap kula ba beuh lamun ditampung bae tampung tah ieu momononna ieu duit miliaran cegana kiai bodoh-bodoh teh sia teh aing nu bodoh goblok tarima bae si jaloba cenah nu narima nah ieu kakarak pernah dibere ku kula seetik ieu dua jelema ieu masyaallah subuh jam 7 bae subuh jam 7 hampir teh salat eta dibere seetik doang eta komumen gede asana moal salat nya mah tak ieu duit tu kos karar itu teh ya lain paranti jang jelema anu ngembangkeun agama mal beres moal aya geunah impoten imanna nah nu paling hebat ketika iman urang naik karasa ngeunahna ibadah lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun wa qurratu aini fi shalat
salat teh nikmat kadel Allahna. Haji Pedi mah karunggoni panu kadel. Salat teh karunggoni nu kadel. Ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kangjeng Nabi Umi teh artina teu nulis teu maca. Sebab Kangjeng Nabi lamun nulis besi dianggap Quran buatan Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi maca besi Quran dianggap rangkaian Kangjeng Nabi. Umi teh lain bodoh teu nulis teu maca. Nu mantak Kangjeng Nabi tara nulis tara maca jeung henteu we Kangjeng Nabi mah teu perlu. Nu mantak teu perlu kolbu Kangjeng Nabi mah asli teu terkontaminasi. Kolbuna caang deuk nyaritakeun naon Kangjeng Nabi deuk ditanya naon Kangjeng Nabi. Urusan politik ulah ning politik di zaman Kangjeng Nabi. Politik Kangjeng Nabi Isa kumaha, di zaman Kangjeng Nabi Musa kumaha, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim kumaha, politik di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, Kangjeng Nabi Nuh. Apal Kangjeng Nabi mah caang hatena. Nanyakeun perekonomian, ulah perekonomian di zaman Kangjeng, perekonomian memeh Kangjeng, santas Kangjeng. Perekonomian tahun 2018 ayeuna geus kabaca ku Kangjeng Nabi. Nu jadi presidenna ku Kangjeng Nabi geus kabaca. Di Indonesia bakal merdeka, presiden pertama Bung Karno, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya presiden nu bakal ayeuna ku Kangjeng Nabi geus kanyahoan, dibere nyaho wali Allah mah. Nu kuari bakal kuari masih kene presiden terhormat Jokowi, kuari keur adu kekuatan jeung Prabowo geus dibere nyaho Kangjeng Nabi nu bakal jadina ieu saha geus wali Allah geus dibere nyaho, ulah hese-hese nu bakal jadi si eta geus nyaho ngan teu meunang dibejakeun. Caang Kangjeng Nabi mah atuh kacaangan Kangjeng Nabi jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabb, Kangjeng Nabi liwat anu keur disiksa di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi liwat ke kuburan aya anu keur sesenangan di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi nyaritakeun mahsyar katingali ku Kangjeng Nabi mahsyar. Mizan katingali ku Kangjeng Nabi. Siratal jembatan siratal mustaqim katingali. Lauhil mahfuz katingali ku Kangjeng. Surga jeung neraka katingali. Caang Kangjeng Nabi hatena. Urang sebagai umatna titah nuturkeun Kangjeng Nabi. Lamun urang beneran nuturkeun Kangjeng Nabi na caang hate. Ieu nu bantak para roek ge ieu tu bantak para roek. Ya Allah, ya Rabbi dagang ku dagangna dioplos ngalulu. Masya Allah. Ih. Teu meunang asup ka masjid haju bae ganti sendal. Atuh kula ge sering leungit sendal. Ya kula sorangan. Sekula sendal ka mana? Cenah eja aya di pondok. Masya Allah. Nah iyalah. Anu nyieun poek hate teh eta karesep mata, karesep ceuli, karesep irung, karesep sungut. Berbagai karesep-karesep leungitkeun karesep eta. Caang urang ge sarua bisa nempok. Geus dibarejaan ya wali-wali Allah mah. Saha kumaha. Mantak deuk aya gempa ngabejaan, deuk aya tsunami ngabejaan. Endek aya naon bae ngabejaan, aya anu kaleupasan ngomong waktu endek gempa, aya anu kaleupasan ngomong wali Allah ketika endek terjadi Palu, aya anu kaleupasan ngomong. Masya Allah, lamun abah kula didengekeun ku kula sering kaleupasan ngomong ke lamun ditotor bae lumpat ke jero. Masya Allah kaleupasan ngomong. Tah jadi nyahoeun tah. Kaji Pendi be pernah digeu tah Haji Pendi be cenah dagang naon ge moal maju cak abah. Malu sugi-sugi tiba-tiba omongan abah kanyataan imah sapotong imah atuh batur dagang teh kan meuli mobil meuli tanah nyieun imah kawin deui eta ngaranna maju kan. Ieu mah kan dagang teh sawah itu dijual mobil dijual imah beak sapotong deuk ku baju bayu eta bener tah abah barang bah emang bener ih aju ka jero tah abah datang ka kuari bener. Nyana mah ngakuna kula cenah akrab jeung abah deh di mana. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maksudna ulah dijadikeun infoten iman urang, dicoba ku urang diobatan supaya iman urang mamawa urang seakan-akan urang keur belayar di laut
dibawa ku layar, dibawa ku iman urang. Ayana naon? Imanlah anu ngadukung urang, ngajurung urang jeung nahanan urang ketika impoten segelis naon bae awewe, secantik mana bae awewe, pasti menta diceraikeun. Kitu kene kolbu urang, iman di mana impoten cilaka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nomor kahiji walimatu tasmiyah, ngaranan anak make ngaran anu bagus. Lantaran Kanjeng Nabi geus nyaritakeun sakumaha tadi. Nomor kedua urang kuari maulidan. Maksud maulidan teh coba urang nempo sefaktor jang Kanjeng Nabi, kacekasan Kanjeng Nabi kolbuna. Ya Allah ya Rabbi, ulah hese-hese Kanjeng Nabi mah begitu mantes perang cara rape kabeh. Katigali ku Jabir bin Abdullah, be Kanjeng Nabi karunya amat, mana kesangan, mana capek. Akhirna bebeja ka pamajikanna, neng geulis ka pamajikan, aya naon Kak? Kanjeng Nabi bangunna capieun pisan kumaha lamun masak jang Kanjeng Nabi 5-aneun atau 10-aneun boga naon? Aya cek nya gandrung mah. Geus urang jieun mangga. Ke kakak yeuh cak Jabir teh mencit embe, aya anak embe mah. Geus dipencit ku nyana. Anak embe na dipasak, gandrungna dipasak, ngan saleter gandrungna ge dipasak. Harewos bae Kanjeng Nabi na harewos cak pamajikanna. Di harewos Tuhan Rasul pamajikan kula keur masak. Ulah lobaan-lobaan 10-an, bel 5 sampai 10 ngan saleter masakna. Oh, insyaallah cak Kanjeng Nabi gara pasak bae. Langsung udang Kanjeng Nabi. Wahai para sahabat, pamajikan Jabir bin Abdullah keur masak jang urang, hayu urang kadari itu kabehan. Makaning kabehna aya 700 wakilas 1000. Jabir gegeraan bae balik ka imah langsung ngonci lawang di kamar kieu bae cak pamajikanna kunaon Kak? Aduh ieu Kanjeng Nabi cenah bebeja kabeh. Atuh tadi di harewos. Ieu geus ka harewos tapi jana datang-datang ngomong bae titah kabehan. Wah, ieu mah kiamat sugro cek gini. Waduh, pamajikan geus kieu bae. Masyaallah, nyalahkeun ka salaki, emang pamajikan mah kitu bae. Nah naon ge nyalahkeun ka salaki, bedarder eta di mah. Tadi geus sarewos. Ci, cek Jabir enggeus. Atuh pan 1000 emang nu kumaha ngagotong imah. Ulah kitu. Ribut pamajikan jeung salaki. Eta aya ti dituna berarti eta. Namun salaki ribut jeung pamajikan ulah kaget. Ulah kaget Sidina Ali ge ribut jeung Siti Fatimah. Siti Fatimah teh kapan garwana pamajikanna putri Kangjeng Rasul ribut biasa. Ngan Sidina Ali mah lamun ribut bae ka masjid ngagolel. Aman kan. Asal ribut ka masjid ngagolel. Matak besi diketos di dieu. Aya nu sok sering di masjid. Nah, eta. Lah ieu akhirnya Kanjeng Nabi datang kabeh 1000 jelema ka dinya ka imah Jabir bin Abdullah. Jabir geus di kamar kieu bae. Kumaha lalakonna? Ieu cenah kumaha lalakonna? Ieu asana beak jeung kastrol-kastrolna segini. Ya Allah, Kanjeng Nabi datang ka dinya mana? Ulah waka dikaluarkeun, ulah waka diturunkeun. Ke kukula cek Kanjeng Nabi. Cek pamajikan Jabir teh ieu. Ke kukula cek Kanjeng Nabi. Beres ditinggali ku Kanjeng Nabi langsung diangkat. Antri. Sahabat antri kabeh. Siapkeun wadah. Saurang-saurang kada maju, saurang-saurang. Siblek tak maju, siblek plek maju. Eta pamajikan Jabir kieu bae. Antu beak-beaknya. Ya teu beak-beak. Teu beak-beak teu sep-sep cek Jabir. Masyaallah, terus we 1000 jelema beres kabeh. Dahar sebeuh kabeh. Ieuna dibikeun ka pamajikan Jabir masih kene utuh tercoceng setik-etik aja. Masya Allah. Lamun Haji Pedi bisa kos kitu nyieun warteg cenah. Nyieun warteg jalan geus. Ya Allah ya Rabb. Saang hatena. Ulah Kanjeng Nabi heulanan cerita Ki Hairun bae Ki Hairun. Kula anak abah kula Abah Haji Damyati, Abah Haji Manri, putra bapana Romli putra Ki Hairun. Hajat
begitu hajat teter caritana tamu loba sedengkeun daging kurang nah teh hese Kiai Harun mah langsung ka tukangan imah aya tangkal cau dituar ku nyana dicacak dibawa terus ke dapur gegeran semur cepet aturan dapur kayak kaget ulah loba ngomong semur langsung disemur ya sampai tutupan ngan engke nu mawana kula cek Herun geus beres tah asak langsung dibawa jadi daging Masya Allah Karim eta bodogol cau dikitu-kitu jadi daging Haji Pendi mah daging di kieu jadi sagu parah ya nah iyalah lamun caang hatena iya Allah ya Rabb ulah Kangjeng Nabi ulah Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah cara wali-wali Allah nu sejen kula jeung Abah caritana ka mana ngaranna ka Banjar heran berangkat jam 7 saat eta can aya tol masa sih datang ke Banjar jam 9:30 8 9 9:30 2 jam setengah ka Banjar teu kaharti 2 jam setengah can aya tol teu kaharti kajian kumaha ge kula digerokeun geus aya Abah cenah kula tas ngaji ya Allah diperkirakeun zuhur kunaon jam sakitu geus aya bener bae Masya Allah geus teu ngomong teu naon heran berangkat jam 7 harita ngaran supirna Sumantri naik mobilna mobil sedan beureum geus langsung dirinya ka Jogja berangkat ke Jogja tadina deuk ba'da zuhur ngandahar heula tos dahar langsung berangkat ke Jogja diperkirakeun kan ti Banjar ka Jogja teh ya 7 sampai 8 jam tapi eta datang ka ditu asar ge encan teu kaharti horeg aya wiridanana la ilaha illallahul jalilul akbar guys bae ka dituna moal dibejaan direkam kan musia bahaya geus sia bisa haliber kabeh nah dibaca ku kiai bisa hiber dibaca ku kiai bisa deket negara baca ku Haji Pendi ngobrol ka sumur orang kumaha nu macana ya Allah ya Rabb nah iyalah orang mau nyaritakeun Kangjeng Nabi pohara atuh pasti nyaritakeun para sahabat pohara pasti nyaritakeun para tabiin hebat atuh pasti nyaritakeun para aulia Allah baheula hebat pasti nu belah dieu atuh Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau ulah Kangjeng Nabi geus mukjizat tah mah tah ieu Buyut Mansur di Mekah dekat Banten turun jalan sumur Zam-Zam set langsung di batu Quran ini kumaha coba Haji Pendi pernah nurutan nah inget dekat Banten cenah jalan sumur bras di Banten eueuh di dinya teu muncul atuh kudu aya babacaanana la ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ditembong-tembongkeun ku Gusti Allah jelema nuturkeun ka Kangjeng Nabi geus moal selempang urang lamun nuturkeun Kangjeng Nabi caang hate geus caang hate buka kitab-kitab nu mana bae bakal kabaca bahkan Gus Dur ku caang-caangna hate maca koran teh sakadar sakieu we set balikeun selesai tanya koran nu eta beritana naon bae dibaca kabeh ku Gus Dur Haji Pendi mah maca koran teh cak anakna lagi ngapain bah baca koran waduh mobil terbalik bah atuh bacanya terbalik geus pikun goblok atuh lain tibalik bacana saya ese jeung nu pikun mah ese Masya Allah Karim sekalina maca koran pan teu beres nya maca ada berita apa bah cek anakna ini berita mengagetkan emang berita apa rumah sakit di Jakarta kebakaran 5 mayat melarikan diri 5 dokter terbakar hangus pah masa imah heran dokter bisa lompat kebakar mayat lah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah caang hate
cangkeun hate jang nyaangkeun hate moal bisa babarengan jeung polisi moal bisa dijamin 150% jeung TNI wah beuki parah jeung pedagang karung wah moal bisa sekolah TSD datang ke SMA hayang bersih hate tidak ada jalan moal bisa hayang bersih hate kumaha sih supaya ulah impoten iman carana di sekolah moal aya guru sekolahna ge malegpeg nah moal bisa kajian hukum profesor tinggal profesor doktor tinggal doktor kuliah di mana we hayang canghat teh moal bisa cerita tasawuf tinggal tasawuf cuman ilmiah meraktekeun mah moal bisa nah hayang canghat teh mah ieu tah di majelis taklim pesantren monggo pesantren canghat teh Masya Allah nu mantak beda jelema nu pesantren jeung anu teu pesantren lain deui nu pesantren mah nu pesantren geus aya ilmuwan wajen babarag-bagan ka mamana ya cara Ki Uding teh balik pesantren teh emang haju nyieun pondok henteu dagang heula nya Jakarta eta nya tapi teu maju-maju dagangna hutang ambalaya gas cek nya aing bagian meureun dagang mah bisnis lain boga mobil ngajual mobil oh bagi cek nya kakarak nyieun pondok nah ilmu lain deui Allah supaya bisa teteg ibadah dagang teu dimajukeun ku Gusti Allah kitu keneh bisnis teu dimajukeun lain eta nu pas mah magahan ngaji sebab geus katitipan ngaji mulai nyaangkeun hate tempat nyaangkeun hate mah di majelis taklim tapi kiaina ulah Ki Golkar mah melegpeg sarua bae cenah PDI watuh sami mawon gua cenah mah PKB weh pada bae ge lah iya oh lame abres iku mah ora beres ulah nu lempeng hiji be Allah lain anti tapi ngadoakeun Allah lempeng hati ulah aya terkontaminasi hiji be Allah tiba heula waliullah seperti eta mentak waliullah mah tilok sare ti peuting teh sebab naon merenungkeun beuh batur nu keur dansa batur nu keur mabok batur nu keur zina di hotel di bar nightclub dan lain sebagainya Gusti abdi teh jadi tumbal Gusti ulah disiksa eta jelema nu keur maksiat teh Gusti keun bae abdi nu hudang ti peuting waliullah neuk kumaha teu berat teh jeung teu capena emang jadi wali teh capek sebab naon ngadoa lain jang dirina apaleun loba nu maksiat teh tengah peuting nyahoeun loba anu maksiat tengah peuting emang teu nyaho sebab loba nu laporan asa teu kudu dibejakeun tapi ngadoa ka Gusti Allah ulah disiksa Gusti nu maksiat ulah disiksa Gusti cukup abdi anu mentang mata tengah peuting tadarru ka Gusti seperti eta waliullah ngalengis batin urang lamun nyaritakeun wali kunaon eta bersih hate mentak waliullah hayang 100 tahun bae Gusti abdi teh hirup endek naon maneh abdi mah endek cicing di tempat jelema anu marasiat saat-saat batur poho ka Allah jutaan manusia poho ka Allah abdi nu inget ka Gusti hiji we abdi Gusti tingali abdi tah kitulah para aulia-aulia Allah cacak-cacak ayeuna di Jakarta mun eueuh nu kitu Banten mun eueuh nu kitu Indonesia mun eueuh nu kitu wallahu a'lam geus dipepelingan ku ayat teu paham teu ngarti dipepelingan ku hadis kitu keneh dipepelingan ku berbagai mauizah masih keneh bae ka anak ge mimiti dinasehatan 2 kali carekan 3 kali sintrek 4 kali tampilin anak kitu keneh Gusti Allah pertama melalui mauizah terus nasihat terus kadieuna terus ya otomatis digempakeun ku Gusti Allah disunamikeun ku Gusti Allah urang supaya nempok aya naon sih di dinya teh pasti aya bebendu Allah
waliullah selalu ngadua di tengah-tengah manusia nuker poho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta teh penerus Kangjeng Nabi nu sok disebut warasatul anbiya. Hiji ngaranan anak make ngaran nu bagus. Nomor kadua tuturkeun Kangjeng Nabi urang maulidan ye. Nomor katiluna urang bakal maot haul almarhum Kiai Haji Ali teh nikah sareng Hajah Umamah teh putra Kiai Haji Badrudin teh putra Ayah Banjar putra Mama Ilyas. Nu Mama Ilyas teh katingali ruhna ku Mama Sobari ketika Mama Sobari ngawuruk jeung santri jeung jamiahan tangga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh Mama Ilyas naik ka langit maot. Roh kadeuleu roh. Mantak haji pendi ge kapeung waktu mah nyahueun nya. Aya roh maju ieu. Emang bau hitut cekeun ieu. Teu lain roh teh mah angin seger. Nah ieu teu beres haji pendi mah kanu kitu teh seukeut nya mah. Nah, eta roh bisa katingali. Ya Allah ya Rabb. Lamun jelema geus bisa nempo roh berarti geus lain cara ulang alamna. Aya hamba Allah anu ngan sakadar gulugat galigut teh ieu di syariat teh cara urang. Aya nu geus baju ka alam malakut bisa nempo arwah-arwah muqaddasah, bisa nempo ruh-ruh anu dipake karidho ku Gusti Allah. Naik deui nya naik ke alam lahut eta mah geus lain caritakeun. Ieu wali-wali Allah teh bisa nyebrang ti alam ieu ka alam eta bisa katempo. Masya Allah karim. Aya kene ku ari ge lamun nu kitu. Banten ajur, Jakarta ajur. Nu mantak kula didatangan ku salah seorang polisi. Di ditu lain polisi dieu. Polisi dieu mah tuh biasa-biasa bae. Polisi di ditu. Ceritakeun ka kula tek ngajak gitu. Kula ceritakeun, Pak, begini ya. Kiai itu ada macam-macam, kiai. Nyana kaget. Oh iya. Amankan kiai-kiai yang seperti itu. Paham kan? Siapa saja kiai enggak tahu, yang penting kiai yang begitu amankan. Siap Pak Kiai, mantap. Aya sababaraha kiai diamankan. Nyahoeun nyana. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ge tetep bakal maot sakumaha nu dihaolan ku urang ayeuna. Ngan nu pantes ti heula maot nu ngora anu kolot. Kula mandek nanya be anu pangkolotna di luhur ieu saha? Urang doakeun mudah-mudahan tere amin. Saya kudu nunjuk kaki uding, atuh teh mah sarua. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika urang geus nangkarak cabut roh set mun rohna roh muqaddasah. Roh para syuhada nikmat. Syuhada teh jelema nu marawat syahid. Perang di medan laga. Kadeleuna nyeri. Padahal rohna diangkat ku Gusti Allah ka surga. Kadeleuna menyeri padahal mah geus nikmat. Aya di surga jelema anu ngaluhurkeun agama Allah. Etalah jelema mujahid fisabilillah. Loba ye nu kaasupkeun mati syahid teh nya hiji al-mabdun teh jelema anu nyeri beuteung. Dua rupa nyeri beuteung teh aya anu kaluar utah kolera meureun, aya anu mules bae maot eta ge syahid kan. Nomor kaduana anu nyeri ku sebab wiladah awewe ngalahirkeun maot syahid. Mana deui nu syahid teh jelema anu harik teh anu kabeuleum syahid. Aya deui nu gorik teh anu kakerem eta ge syahid. Jelema nu ragag taradi ragag ti luhur brek ka handap paeh syahid. Jelema nu liilai kalimatillah walau fi baitihi walau fi majlisihi di imah bae di majlisna ngaluhurkeun agama Allah lempeng syahid. Loba nu mau syahid teh. Tuh nya, tinggal urang ye. Urang bagian nu mana ye supaya langsung roh urang ditampa ku malaikat dibikeun ka Gusti Allah syahid. Ya Allah ya Rabb. Hebat eta jelema lamun maot syahid teh.
hese nyaritakeun syahid lamun perang di urang mah embung perang jeung ulah waka perang jeung ulah perang dan naonan perang ngan ngelompokeun diri urang hayang maot syahid geus bae niatan ngaji jadi tentara Allah maot syahid. Alhamdulillah kos ngaji bae ulah babagi jeung dagang kecuali dagangna jang nyieun majelis tuh aya henteu ngaji mah can nyorang ngadenge di pondok sugan kitu naon Haji Pendi keur ngumpulkeun jelema deungan tuh ieu keur ngabagikeun zakat jan teh malah mah zakat batur dicokotan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Naya tilu acara ngaranan anak make ngaran nu bagus minimal tafaul. Kadua tuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah abeh caang hate urang di jero bulan Maulid ulah hese-hese lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha cenah kieu macana 4444. Lamun lobateun 444. 44 opat pikun sama kos itu mah kolot gitu opat doang. Siapkeun tasbihna maca sholawat nu mana cenah kiai nu urang resep mun jiat resep eta berarti akur nariah nu resep nariah akur henteu cenah teh akur teh mah Ibrahimiyah nu sok dipake salat datang ka fil alamin innaka Hamidum Majid panjang teuing cenah kiai. Sholawat istighotsah salatu wassalamu ala nabiyyina alika wa ala sayyidina rasulullah sagan bisa eta ge panjang kene cenah kieu. Sholawat adrikni salatu wassalamu tuh jadi ngomong neuleukeun we kumaha cenah adrik lati tah atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad eta bae insyaallah urang ke di akhirat maot di akhirat langsung loba sholawat beungeut katempo ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi pendi kade cek Kangjeng Nabi kajin cek Kangjeng Nabi salat teu bagus ya tapi kadeleuna beungeutna herang amat ya urut naon di herang ku Kangjeng Nabi ditanya ieu bangunna lain herang sholawat cenah ieu mah ieu herang hutang cenah ieu mah ieu. Iya ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sabulan mulud ieu mah sabulan mulud sholawat bae geus ka Kangjeng sholawat bae ka Kangjeng geus sholawatan nu urang resep eueuh hiji jelema ka surga eueuh hiji jelema ka surga tanpa Kangjeng Nabi eueuh hiji jelema diangkat jadi wali tanpa Kangjeng Nabi eueuh jelema diangkat jadi sholih tanpa Kangjeng Nabi. Sebab Kangjeng lah nu diutus ku Gusti Allah urang nyaho salat ti Kangjeng nyaho puasa ti Kangjeng nyaho zakat ti Kangjeng nyaho bener ti Kangjeng nyaho salah ti Kangjeng nyaho sagala rupa ti Kangjeng. Watu sangat wajar urang ngayakeun maulidan dibid'ahkeun ku Muhammadiyah pek jang Muhammadiyah dibid'ahkeun ku Persib heug jang Persib. Kajeun ieu mah tuh nya masalah saeutik we ka aing ngalawan. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, iyalah ala kadar kelalagaan dari kula we ngaji lalagaan tadi nage naon gitu rada kurang sehat. Nah ieu mah ngabungahkeun ka incu ngagumung jeung ka silaturahmi ka urang dieu. Ieu mah sakadar ku akrabna jeung Ki Uding, akrabna jeung Haji Pendi jeung Haji Epi jeung kabehan bae. Ku akrab eta lah kadang-kadang henteu aya sekat-sekat. Jadi Haji Epi atuh pohara jeung kula mah pohara geus hese nyaritakeun kaakraban manehanana Haji Uding ku kula sok diledekan bae. Diledekan ku kula mah masih hayang cager emang deka mana. Nya teu bisa ngajawab nya. Heuh nya deka mana paeh balik ge kieu. Cek nya nu ngora ge paeh ngalawan tapi ka kula ge sarua. Ngora ge paeh bae cek nya atuh. Nah ieulah ala kadar jang itibar hate malam ieu urang ulah jadi manusia infoten iman. Kira-kira ketika resep jeung teu betah jeung teu ngeunah ibadah berarti iman urang infoten disadiakeun pondok pesantren diputat diketos di berbagai-bagai daerah jeung kampung mana nu ngepas jeung urang supaya iman urang bisa mawa urang ke arah nu bener sebab urang bakal maot ketika maot dunia kabeh ditinggalkeun sagala rupa ditinggalkeun nu milu ke jero
adalah amal perbuatan bagus kanyahoan bagusna jore karasa jorena wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seberapa lain di dunia lain di akhirat bae teh kos kitu di dunia urang amal bagus bakal kapanggih di dunia kene amal goreng di dunia kapanggih di dunia kene dongengna ramai sebenarnya tekarak inget tangan gulantaran geus jam 12 kaira deui nya dongeng eta pohara loba jelema nu karasa keneh di duniana sebab dimimitian ku Kangjeng heula ieu dimimitian ku Kangjeng urang loba yo dongeng-dongeng wali-wali kiai-kiai jeung pedagang-pedagang gara-gara ngalakukeun salah Kangjeng Nabi satu ketika ngome cincin muterkeun cincin kieu doang dikutuk ku Gusti Allah Muhammad emang kaula ngadamel anjeun teh jang heureuy make jeung sempet-sempet ngome cincin sagala urusan umat Kangjeng Nabi kutuk ku sebab kutukan eta terjadilah sesuatu terhadap Kangjeng bae ge panjang ta dongeng nangan engke deui 12 masalahna Kangjeng bae ge ditegur ku Gusti Allah gara-gara sakitu encan para sahabat Sina Abu Bakar encan nu sejen mantak pantes lamun urang dibere ku Gusti Allah gering dibere anu eta teh tina ayat eta wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah karasa ku urang khairon ge bakal karasa urang nyaritakeun enon gitu ngarasa amal bagus ti Kangjengna keneh lamun tadi Kangjeng saleter bisa 1000-an amay ya'mal mithqal khairan ya terus dan segala orang nyaritakeun mukjizat Kangjeng Masya Allah makin tercengang makin tambah iman tercengang tambah iman geus puguh ka Kangjengna ieu ka para kekasih Allah lagi luar biasa. Nah ieu mah dicukupkeun sakieu ala kadar jang sakadar itibar empo caangkeun hate urang nya ulah jadi impoten iman urang asupkeun diri urang ka majelis taklim ka pondok pesantren dengekeun ngaji asupkeun ke jero sanubari pake setik supaya urang kabehan husnul khotimah urang doakeun orok nu tadi mudah-mudahan panjang umur dijadikeun jelema anu solihah kitu keneh urang kabehan mudah-mudahan jadi jelema solihah akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah di akhirat urang dihijikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terkecuali mah ye pedagangna pejabatna polisina abrina kabeh mudah-mudahan urang dihampura dosa ku Gusti Allah sakitu bae yuk urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala nabiyil anbiya'i wal mursalin